kumaha tuh pokoknya mah daek nyokot tipu sate itu tina kun payakun jadi jangan jara radi jadi manusia teh dijadikeun teh komplit panonan celian jeung sajabana kariprak urang pigawe laksanakeun tak ayeuna urang kari nyukurkeun ai geus karasa mah ai sameme syukur teh kudu karasa heula rumasya karasa naonana karasa kapan urang teh teu milu ngiceupkeun panon nganukur ngarasakeun kapan ngiceup teu milu naon ngarenghapkeun ieu hawa ti kaluar ka jero ti jero kaluar nganukur ngarasakeun teu milu ngageunut-geunut jantung nya teu milu ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur di gararaweuna teh kapan urang mah ukur ngarasakeun tak ayeuna urang hirup dipake sakama-kama ngalajur hawa nafsu apa eta teh lebar kitu metak cing bener ngomong teh cing pi naon pikarjeun batur lain beda ahli tauhid da ulah fikih wae atuh Semar ya winang Siti bentar kang puputra Semar ya winang Siti bentar kang puputra Semar kuncung danar wulu pakuning alam Semar kuncung danar wulu ya danar wulu amuing geuning kalarumpul ieu teh cu kalaresan bulan bagi aja syukur jang kalaresan kempel sadayana syukur jang kumaha kulan wadamang mojeuh ujang mojeuh haturnu sanajan getih sok diserotan oge deuleu ku pacet kuring itu aja Kureungit leungit leuweung maklum kaayaan di alas pringgan ingat salah ieu teh anu kasebut leuweung Kerendayana ujang ieu teh wah leuweung geledegan maklum atuh da kengeng gana meramo ieu cenah jabang bayi teh kedah di canak ku Gusti Prabu ka ieu leuweung ayeuna teh ditu we ucuk di luhureun batu disimpenna ing itu gurinya we kapoe ka ibun ras ibuna mus gewewek mus gewewek nangis ucu iya ditangtos we atuh da ku kitu teh masa anu teh nya kaput nya cu tong boro make jeung heueuh saeutik sanajan loba oge kanu gede jaku gedena ka budak penyacu ngan ai deukeut meureunan sok pipaseaeun ai jauh inget wae kitu ka putra bakulan tuh ceuk ua oge ujang nah pinaoneun ieu murang kalih ujang moal pejabateun mah kitu ua heueuh ayeuna teh ngagedean ucu kalah kangga ageungan ua pikawit sagede termos teh ujang ayeuna teh geus sagede jublag geuleuh heueuh leuwih ti tolomo mah jublag geus urang jonol mah moal nyahoan jublag wa rajeun ngadeuketan teh jebret deuleu nonyok ti jero teh atuh wa teh ti gugulutuk ucu heueuh marukana teh kumaha ceuk ua oge
kumaha nasibna ieu murang kali tapi eta anehna teh ku hirup di lebat ucu Eta kitu naon katuanganana dikeresah munguhing pangeran ya ujang yakin. moal heseun entong make jeung heueuh ngahirupkeun jabang bayi nu aya di buntelanana pangeran mah ngayakeun bumi langit sawarga neraka oge teu ngedekol-dekol acan Tegange pakar. cekap kukun payakun cu Subuh. jadi jeung ngajaran radi tah teh jajadianana nyaeta urang supaya eling ka pangeran ieu teh tanda-tanda kaagunganna nana tuh ceuk ua oge tak tuh parendene kitu genteng-genteng ulah potong aya di leuweungnya ucu doana we ti sararea ujang Tapi doa we. oh kitu jak nyaon cenah bapak ceu euy Eta nyarioskeun murang kali teh awak teh Kang. udah jeung nyana atuh euy asa kaget nu taya papadana Ya, Kang abdi ge kaget tinggal murang kali kitu mah ulah. dina surat kabar geus nyebar ka mana-mana Ngajeblag ulah uluh lamun teu dicarek mah jadi tongtonan jadi tonton. Semua mah teu da lamun diduitkeun ku dewek jadi beunghar dewek teu pada ngadeugdeug Kakang. aneh tapi nyata teh ieu pinaoneun ieu budak geuleuh heueuh eta bedog petot nu dewek Sakitu seukeut na Pak. diasahna ge 7 poe 7 puting na ada ngampu dikadekeun je euy Pas kana karet teh nya Kang. leuwih ti karet liatna teh pokona mah eueuh nu teurak we Ya anu teh naon. tapi eta di jero kadenge eak-eak kana euy jeung ayeuna mah sorana geus ngagedean Ayeuna teh Kang. heueuh tina oa teh jadi oa di jero teh oha we dieu heueuh Tapi pasti bos. ngahiung di jero na teh dulu ngung Baheula mah sok kuserah teh Kang. hah Sok kuserah baheula. palakiahna oge ku dewek geus di rupa-rupa ku serah Kuserah. ku bangsa Aku hinis. diturih ku hinis ku bangsa teh lapur deuleu Ya anu. pokona rupa-rupa beja geus dilaksanakeun ku dewek tapi lapur eueuh buktina ieu teh Mempan ya Kang. teu mempan cenah mah dewek oge waktu dilahirkeun teh kitu Acan teh. heueuh Dibeset ku naon Kang? ai itu mah jabang bayi mah kulamad anu liat ai dewek mah ku plastik Atuh gresek kana. Udah keliut Kang. oh aya Paingah. ka tukang alok kabulan ku deklit baheulana teh heeh mata kitu we hawuk alah Lamun tukang rebab ku leutak. lain tukang letak mah lain kabulan ku letak Tukang rebab. Kunaon Kang? ku gegeuleuh anu biji tina dirina heeh alah ampun aing Lain rupa-rupanya rupa-rupa heueuh bisi teu percaya ka Allah teh pangna dirupa-rupakeun kejadian di dunya teh teh sami. pidaku kudu sarupa mah kabeh nya Laras. ieu teh tanda-tanda kaagungan pange tadi lebah dieu urang teh kudu balik deui kana purwa daksina Pak, purwa teh wiwitan daksina teh wekasan balik teh ka anjeunna. heeh balikeun deui ka anjeunna ieu teh urang teh ieu teh sarupaning kieu teh nyaeta kaagungan tanda-tanda kakawasaan Allah Laras rupi-rupi. bisi maneh teu percaya tah kitu kejadian dunya teh dieu Aneka ragam teh nya. aneka ragam rupa-rupa nya Laras. supaya urang hirup ulah noyo teuing di dunya Kata toloyo kurungo. ayeuna dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa gerepek ti poe ka poe kejadian teh beda-beda Beda. nya Laras. eta pangeran pika kitu nya Kanyeun kejadiannya nyin kejadian teh aduh rupa-rupa teh sarua. nu matak dina lebah dieu urang sararea cing waspada cing ati-ati cing permana tinggal Hati-hati we urang anu penting mah agama euy agama tak kabeh. agama ulah poho Jelema ulah agama ka mana ka. aduh ayeuna lamun si laing
mikir hirup dudunya terus tanpa agama yakin bakal ngagencet nadunya cing ingat dah urang teh bakal balik deui kana eueuh beh dituna urang teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun asyati Allah mulang deui ka Allah tadi lebah dia lamun hayang balik deui kana pangbalikan tati ayeuna ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateh gunung oge bakal disadapun mumuncangan ye nya naon saayat sakalima amalkeun ailekeun mah da sagala rupa oge pokona nu penting heula ayeuna mah penting bucu baca nya ulah tinggalin teuing wawasan sanajan urang hirup teu sakola teu ngalaman sakola baheula nepi ka tamat atuh ai daek mah maca koran Giwangkara maca koran Galura PR Kujang apan saeutik gedena eta teh bakal nunjang kana pengetahuan kirana urang teu nyaho di mana geus dibere nyaho ku berita apan meureun nambah wawasan nya gitu kurang di urang ayeuna aya percetakan di Geger Sunten percetakan buku-buku Sunda buku-buku pelajaran bahasa Sunda pokona mah komplit di dinya mah Kang Taufik patuturun patutur-tutur deh patutur-tutur Pak Haji Taufik patuturun patutur gitu jadi kumaha patutur-tuturna apaan Kang Opik boga duit dewek nu ngecelok apaan patutur-tutur teh alah ampun atuh cenah urang butuh naon oge cenah moal burung di ladenan ku kasepuhan dinya ti Jonol mau Bapak Haji Sidik heeh walah ya ningah urang hiburan heula ya nya sok ka dinya ulah bingung teuing bari nage bulubut hiburan naon ai siling eudeuh hiburan eudeuh lain kuring mah keur ngaliwat ya cicing lanan bisi tutung sakitu puguh dewek mah ngeunah liwat tutung je seungit juragan Panu kamari euy dibere liwat tutung ku dewek nanaonan cenah mana teh cepot make jeung tutung-tutung teuing ai dewek ngalewo si kerekes di gegelan ongko dipoyok di daerah ngeunah urang euy datang dewek mending ngagebeg Gusti Panu era urang heeh alah ampun euy dawelu naon dieu sia Gusti batur mah bingung ieu mah rengkenekan ulah bingung teuing we akangna meureun lain nek teh ngimpi peuting je euy lain ngimpi naon serius waktu dewek dipencetan ku si laing pan geusna teh dek teh inget bakat tingku geunah heeh malahan dewek teh bisa jajampean heula biasana mah pan memesare teh dug turu gulingan jati badan turu ati tanghi roh madep maring Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kitu teteh lain dikalimahkeun lain dijampekeun wungkul heug pigawe talaah pikiran hartina dug turu teh dug sare gulingan jati jadi urang teh kudu sajatina nyata roh teh ngahadap ka anjeunna tong borok keur sare memeh sare sanajan urang salilana hirup teh kudu kitu saliring-liring dumadi sarengkak sare paripola ulah elat eling kanu kagungan ulah leupas eling kanu boga
naon sababna urang mah teu boga naon-naon dayana upayana teu dayana teu upaya oge urang mah ukur gagaduhan lain gaduhnyaan pek pikir aing ngingker samantena titipan jeung titipan naon irahan nitipkeunana aing nitipkeun mah kudu ka saksi tah barangna tuluy aya ijab kabul urang jeung pangeran dibere atuh ku pangeran ai hartina dibere mah hiji barangna dua nu mere tilu nu dibere kudu ka saksi sing bener ngomong teh lain muni asa pinter heueuh na kudu kumaha atuh pokona mah daek nyokot ti pusat teh di itu tina kun payakun jadi jeung ngajara radi jadi manusia teh dijadikeun ti komplit panonan ceulian jeung sajabana kariprak urang pigawe laksanakeun tak ayeuna urang kari nyukurkeun ai geus karasa mah ai sameme syukur teh kudu karasa heula rumasa karasa naonana karasa kapan urang teh teu milu ngiceupeun panon ngan ukur ngarasakeun kapan ngiceup teu milu naon ngarenghapkeun ieu hawa ti kaluar ka jero ti jero kaluar ngan ukur ngarasakeun teu milu ngageunut-geunut jantung nya teu milu ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur di gararaweuna teh kapan urang mah ukur ngarasakeun tak ayeuna urang hirup dipake sakama-kama ngalajur hawa nafsu apana eta teh lebar kitu metak sing bener ngomong teh cing pi naon pikarjeun batur lain beda ahli tauhid da ulah fikih wae atuh ilmu teh kudu dipapai kabeh ulah ngan eta wungkul sagala rupa oge kudu nyaho pada sakola teh aya pelajaran teh pelajaran itu pelajaran ieu pelajaran itu pelajaran ieu tah di dinya bakal aya profesi nya eta maneh teh kuatna dina naon nah pinter maneh teh dina matematika nah maneh teh dina kimia nah dina fisika dina sejarah dina P4 dina bahasa cing jadi ahli yo kitu kitu cing da kurikulum agama teh teu saeutik loba dina macana wungkul ilmu tajwid kapan tuh aya ilmu naon idgham bila mana perlu bila guna belegung tah kitu idgham biguna idgham ihfa nun paeh jeung hareupan sin disebutna teh naon teh naon ihfa kitu naon nun paeh jeung hareupan lebaran nu paling susah mah dieu montong diheureuykeun nah ada eta mah ilmu maca jelema nu heureui mah ngan ulah diheureuykeun henteu nya nu penting mah dina amalna diheureuykeun sanajan pinter maca ari amalna salah tetep salah ka itu oge da amal nu bakal kabawa ka itu pek pikir ku sileing daek mikir henteu borora mikiran nu kitu geus sia doraka teh kana agama sia nyebutin kitu lain mikiran cepot mikiran manehna geus aya mah pigawe we sewang-sewangan da fardu ain kang ain kamari ini ke sekolah ya ampun ai jang atuh entong pun lanceuk wae hiburan teh kuring oge kudu kuring mah ieu ras inget kanu di lemur geus lila ditinggalkeun eta ieu murang kali ayeuna teh jadi ngagedean budak teh jeung buleunanana ieu teh putra nu kadua ti garwana Gusti Prabu teh da garwana teh dua Gusti Kuntina Librata sareng Dewi Madrim nya ari nu cikal mah Raden Yudhistira ayeuna teh
nya kitu murang kali teh parantos pinter ngaos nya lucu pisan tamu murang kali teh nu cikal duh keur kasep teh nurun ka dewek meureun nuju nyiramna resep ka dewek dina bangirna non teh dina cantik bulu panona make aha dina ramona yang mana terpercaya ka aing teh Akang ngomong karena oli mirip. Si Sugano ka aing ngahina pisan nya jika nu ngewa pisan saya mah ka aing teh cing teh lagu Sok ka lagu naon. Polos tomo nu bieu naik edot mung tukang kenangna yang ngaco nya kira-kira nulala jauh dek ngahayang lagu eta we Lagu naon akang? lagu lain lagu golepak naon lagu golepak kan alah Kagong deui akang mah kagong. alah Kagong deunang juga deunang. cangkeng benang ayi cangkeng benang ayi sangka teuingnya urang teh ayi sanajan sakumaha urang betah di dunia oge geuningan awak teh bakal karasanya ayi geus yang ngomong teh jika geuleuheun ngomong teh kitu-kitu menya ya surah si dawala kitu ini eueuh teh dituna teu umum teh kitu teh aduh ampun dek si horeng talajak nafsu ngalimunan kana batin ngaruksak karaga badak hancur keluar jasmani dibentenkeun jeung nu sanes dadung didang naon urang eta sok urang silaing ngilo atawa dewek anu ngilo mending silaing ngilo naon lauk ye atuh lauk mah kedah kakang rama kalewo ngil apa silaing ngilo kumaha silaing nu ngomongna dewek nu nyanyina ngilo teh kitu blegug aing ngilo teh merean kata-kata sok atuh mun baheula mah beluk meureun heueuh sok lampah beunteur ku urang ulah ditiru ku urang ulah ditiru odoh barang hakan odoh ki barang hakan odoh barang bawa barang hakan odoh barang bang barang hakan odoh barang hakan cacing ngarengkol dicapluk teu nyahoun di jero aya jang-jamal aya si jamal nu sok nguar-nguar ka gorengan batur aduh ampun ai Jauhan di jero aya maknir.
Aduh ampun. Lampah bentur gitu lain. Ku urang ulah ditiru. Odoh barang hakan cacing ngareng kol dicapluk. Disantok. Ini si Ugan protes wae ka aing deh. Ya. Tuh poho deui we. Lampah bentur. Silung. Nah gitu akibatnya terkenang diganti. Lampah bentur. Ku urang ulah ditiru. Odoh barang hakan cacing ngareng kol disantok. Teu nyahoan aya acid jeung nin keur ngaraut. Ampun aing. Lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh barang hakan kitu. Cacing ngareng kol disantok teu nyahoan panayagan oge bare beja kabeh. Aduh ampun aing. Duliting dek pupuh dek pipih dek popoh ge. Aing. Lain aku kitu teh mah heueuh dalam mun dewek mun jadi jelema pinter moal nepi ka kieu hirup teh nya euy. Wah, disengserikeun batur. Boga gaji mun aing sabulan-sabulan teh. Ari ku kitu teh mah heueuh nu matak ka barudak ngarora ieu omah cing soson sakola teh. Nya. Sumber daya manusia yang berkualitas karek nepi kana kuantitas. Sabab urang teh naon ieu teh boga nagara teh anu sakieu subur makmurna. Lamun diolah kuno teu pararuguh kuno kurang elmuna pan matak rugi. Nya. Nu matak lestarikeun kaayaan di mana-mana di negara urang teh. Ulah boga rasa nu batur negara teh nu urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang keneh. Rojong dina sagala rupa pangwangunan dina sagala widang. Nya. Kitu tah. Lir pendre. Barang nuju raos-raos nyata nuju sempal kapiguyuh. Sapraptanet pun ieu aleutan ti nagara perang Gubarja. Pati kalah serengi lan kalah badra senopati kairing ulah dia balad tamtama. Nyata parantos ningker ieu tempat anu diange kemah ku Prabu Panudewanata. Suara naon di euy? Nahanya. Pihujaneun kitu. Ah monya sakieu bengrasna. Sakieu ngebrak pihujaneun. Widura kaula nu kaula Raka Prabu. Sora naon eta? Kang Ulan. Ieu jisim abdi nun. Naon ngaguruh kitu Kang? Palang siang ayana. Nah, si moncong ngeredkeun wae jeung aing kana bujur teh ngeret-ngeret wae. Jeung nincak di kana indung suku mun nyarisa. Nah, dola sada toke nya euy. Lain aya dedengan kuring mah sada sisir kerep. Nah, teh teh da wala mun jara rauh teuing da wala lah. Nah, sia teh cing tong sok kitu teuing da wala lah. Sada kuntung euy. Naon teh euy, naon ribut euy. Gusti dunungan abdi mah. Gusti
ya mun hirup deheula sakedap Gusti abdi bade amanat. Anak naon atuh bari oge. Gusti teu sangkanya ayu suasa nu nguburkeun ayeuna mangkaning Mang Ardi parantos mangot. Nya, Musuh rek kewalungan gitu. ya hiji deui Gusti Senopati ya aduh Gusti nya teuing cikene bieu cocorowokanna Ari Uswa. sia nya cek aing oge. Mang urang mah ulah dikukumaha. Taluk bener akang kitu nama. Urang mah leutik keneh jeung urang teh boga aki jeung nini indung jeung bapa teh sarang-sarang ngandalkeun uing. Ya, dijen rancatan main. Uing teh dijieun rancatan, macak teh oge uing mah ulah dikukumaha. Nah tuh sia tadi ai tadi wani kaing. Ai tadi mah da loba batur. Watir akang rek mana Lajeun wani sia mah loba batur eta teh teu konsekuen teu nyatria teh kitu teh. Teu nyantana sia kitu balik kitu beji kitu. Balik atuh ongkosan. Waduh eta ka musuh minta ongkos. Coba teh kana kulit beungeus ya. Kalian minta ke lebaran. Heeh. Dihirupan ge untung gitu. Dihirupan ge untung sia. Sok atuh ongkosna ka dieu da jauh ka nagara uing teh bari sakalian keur meuli beas. Nya, Si orang rek barang penta we ka dia. Ya. Tong borok keur silaing aing ge can gajihan. Akang ge digerak. Kajut kana dugulnya. Sarua we jeung ngajuhun keur butak. Gitu. oh gini sarua butak jeung uing. Sarua. Aya sisi nirana lagi tak tage jadi anu butak dagang termos.